Dinaraga syukuran nelayan K63 Kabupaten Sukabumi dinten Ahad ping 20 Mei 2023 dina galurik carita ngagulat jagat ngarumat anak mupusti taliparati di kawitan. Aturan kaku nu jenuh ulu jang boboran siam taqaballahu minna wa minkum siamana wa siamakum wa antum bil hoy apun dan bisa kujur awak lahir tur batin jodoh waktu rahayu datang mangisana bagja genap puluh ilwarsi pikenalayan Zanusantara kasuk dalayan nu ngamukim di basisir Palabuhan Ratu milang kalak mugi bagja rahayu ning Sang Dumadi malah aya anu hebat tur tak istimewa mata jadi kareus balarea hasil usaha perjuang jeung totodrokna para pemuda Palabuhan Ratu anu luar biasa. Ini jangan balik pirisis isi katung diri Pega hibar Bayu palu laun lunggu tombak lea ngakupai para santan aja ke belakang dorong sorot coca nyandang wibawa nah ampun timur ngawur kumoyo
Pardapa Prablah mana Bayu Palu Laun Lunggu Lombak liah nagupai para santana Candang wibawa ngahambur imut ngawur umuy mimiti ayeuna geraraksa alam jeung adat kebiasaan cekel deleg talarik paranti ulah udar kali gadang Kemana?